Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil muhtaba Sayyidil murtada Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafat. Segenap para kiai, para tokoh, para asatid, asatibah nuku kaula dipihormat turut anu dikedapi dua anak bil khusus nuku kaula dipihormat pimpinan majelis taklim Iqra Ustaz Jujur Mulyana Mukarrom tokoh masyarakat Ustaz Yan Mukarrom Ustaz Jajah Bapak RT Sarnita Dewan Guru nuku kaula dipihormat Ibu Citra, Ibu Leni, Ibu Nur segenap para santriawan santriawati anu hadir di tempat santriawan yang saya hormati dan santriawati yang saya cintai dan yang mencintai saya. Ayam berhubungannya. Kajilah sekolah ini baik. Sebab ini mati perang panas kuatin mesti kubur rakan yang dari konyol di dalam hati. Hadirin wal hadirat, puji serta syukur kita kehadirat Allah anu parantos maparingan ka urang dina mangrupi-rupi kanikmatan nikmat anu leutik dugikeun kana nikmat anu kacida pisan kaguna nyaeta nikmat iman jeung Islam. Sholawat wa salam semoga terlimpah curahkan ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kurang sadaya selaku umatnya yang insyaallah ingin syafaat pada hari kiamat. Ya Rabbal alamin. Baik, ceng kula kandengnya nok. Budak letik nanti nyoba semua kandeng baenya. Jadi nonongnya kudu kompak lamun hadir radio nu ceramah lagi kudu dieu. Nangieun bangku aya cain eueuh kue eueuh ya deh. Batur pun cai itu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Iman dan Islam adalah mutiara termahal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka hidayah Rasul menyeru mengajak kepada seluruh umat. Nabi umur 950 tahun mengajak dan menyeru kepada seluruh umat agar menauhidkan, agar mengesahkan iman ka Gusti Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, sakabeh Nabi jeung Rasul ngajak ka umatna, ngajak supaya menyeru menauhidkan bahwa daya pangeran Muhammad wajib disembah angin unggul Gusti. Setelah Rasul mengajak daek jeung hidayah, mau atau tidak itu bukan lagi wewenang Rasul, itu wewenang hidayah. Hidayah teh numagaduhanna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ditanamkan dalam hati dan benak anak kita mumpung tiletik kene, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu kolot bagai bercermin di atas air yang keruh. Terletik kurang anak kurang dididik Fatihah, terletik anak kurang dididik parukunan oke geus begina. Lamun ibu bapak hadirin sadayana anakna dipasantrenkeun, anakna diajikeun, anakna diasupkeun ka pengajian eta ca Kanjeng Rasul manjaroha hasoda sahalu nandur eta nu bakal panen, nu teu nandur ulah hayang panen. Panen kumaha? Ketika ibu jeung bapak masantrenkeun anak, ngabiayaan anak, beurang jadi penting, suku jadi hulu-hulu jadi suku, ngabayuan, ngabiayaan, nganakan anak cicing di kobong, kapegat ku ajal, eta ibu jeung bapak, baenak mauna bakal husnul khotimah. Ya Rabbal
di lain waktu eta anak orang ke pesantren tentunya. Hei bu, cager, ibu harus nembok ulah harus. Hei bu, harus nembok ulah harus. Sarawak aku lagi harus. Emang guys, anu hadirnya nih semacam-macam kayak lu balik ngajojor kan. Itu emaknya jangan ngajojor, itu jempolnya rusak gitu ya. Bekas moyos. Bahasa bolang maksudnya bahasa Melayu nyabunya. Iya, kamu lihat embe aku nggak? Embe kamu yang kayak gimana itu yang bentuknya bolang. Tuh, makanya jangan jeng Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa Allah balil maqasidana Allah firlana Allah ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa Allah balil maqasidana Allah firlana Allah ya wasi'an dikubur di dalam tanah tertimbun tanah dan lumpur kulit tulang pun menjadi hancur. Bila hidup tak pandai bersyukur Allah ya Rabbi bil mus Allah badil maqam Allah firlana Allah ya wasi'an satu ajalkan tiba Israel datang tanpa berita putus sudah amalan dunia hanya amal yang menemaninya ya Rabbi bil mus Allah bandil maqam Allah Allah ya wasi'an. Dan jikalau ajal datang kepada kita hadirin wal hadirat ibu bapak jamaah sadayana ayeuna tingali kurang tuh alam barzakh geus nangguan alam kubur. Ketika mati ajal tidak pandang bulu temandang eta rek nu kolot rek nu ngorak. Ketika ajal datang mat urang kabehan pasti bakal maut pasti bakal baik urang kabehan bakal baik naon deun urang lamun lain amal lamun lain anu urang kusabab jakang jeung Rasul tilu perkara hal nu musti bakal jadi pitulung pikeun urang. Hiji sodakotin jariah amal nu urang jariah urang sodakoh urang eta bakal jadi pitulung bakal jadi pertolongan urang nalika di alam kubur. Kusabab jakang jeung Rasul dina jero kubur teh kuburan teh ngomong cak kuburan hei ana baitul gurbah kami kamar pemindahan dari alam dunia ke alam barzakh alam transit di dunia geus enggeut ka akhirat encan eta ngaranna alam barzakh. Jariah urang sodako urang nu ditempelkeun ka masjid nu ditempelkeun ka majelis nu ditempelkeun ka mushola nu ditempelkeun ka majelis taklim eta jariah urang bakal jadi pitulung nalika urang di jero kubur insya Allah. Makanya guys urang ulah balaga daripada masang huntu behel gajah 700.000 kos jelema luar negeri mah pantes daharna ge spaghetti hotdog kos urang bolang puntuna dipasang make behel ari daharna kangkung atuh nyelap
dahar taribang atunya lelap geus moal pantes daripada memikirkan gaya dan skill geus pikiran alam akhirat nu bakal jelas nulungan ka urang nu bakal jadi pertolongan urang di jero kubur sedekah urang jariah urang jika urang boga pamikiran bantu pamikiran nu kerenyen majelis nu dikobong nu di mushola keur masa pembangunan mun urang boga harta golangkeun harta urang asupkeun harta jariah urang pikeun negakeun eta oge sarua hakikatna urang lillahi kalimatillah ngaluhurkeun nganjarkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kadua ilmu nu manfaat tur nu di alam manfaat kos ustad ieu majelis magahan budak leutik magahan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eta ustaz makan Fatihah magan hadirat kana anak kurang laju ketika murid yang geus dewasa magahkeun di kabatur dipagahkeun deui kabatur dipagahkeun deui kabatur terus eta nu ngaran nu kitu teh ilmu anu manfaat tur nu dialep manfaat eta ganjaranna eta rahmatna bakal ngocor di jero kubur bakal jadi magfirah pitulung ustaz asatid tokoh nu ngamalkeun ilmu ikhlas eta bakal jadi rahmat kusabab ilmu nu dialep manfaat tur manfaat. Alhamdulillah. Nu kadiluna ca Kanjeng Rasul awaladin sholihin yad'ulah anak nu soleh nu bisa ngadoakeun ka indung bapana. Bagaimana kita punya anak soleh mun ayeuna kurang terdiri di pesantren. Bagaimana orang bukan anak soleh lamun ayeuna kurang terdiri jeung ka ngaji ka majelis taklim. Lihat pandangan urang alam kubur. Bos urang begitu pahit, begitu ajal menjemput kita saha nu bakal bisa nulungan urang lamun lain anak urang. Nisbah orang tua mun aya keneh mamoleh kahyangna. Nu geus eueuh jarahan kuburanna setiap Jumat kiriman Fatihah kiriman hadirat jarahan kuburanna urang bolang mah aya ge sampai gereja jarak ka kolot setahun sekali. Eta ge kuburan abah di dieu nyaho. Cak adina ka kuburan abah di mana teu nyaho aya nyaran ya abah baheula mah di dieu pindah ke beja abah ya. Ulah sampai itu nisbah urang teh selaku anak wajib hukumna hormat bakti khidmat ka orang tua mun aya keneh memoleh kahyangna kolot urang datang ka imah urang bari sasewet samping huluna pipina make koyok duh Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon mah emang geus 3 poe hulu lieur bae tunggal beuti emah azanan dileun para roek no muntas dahar mah beuteung sok teas no lanjut tadi ke emang sing suku nina. Ketika orang tua kita datang kepada kita eta hayang berobat urang kudu paham ulah begitu datang kolot ka imah urang no emang geus 3 poe hulu lieur bae aok laleuskeun sarua bagol geus sapinggu ya hulu lieur bae mana setoran motor can dibayar ulah kitu ketrok habak anak nu gitu. Makanya orang tua kita selain gitu orang geh mere contoh ke anak lamun anak ayang daek ngaji anak ayang daek sholat orang oge selaku orang tua kudu mere contoh orang na kudu daek ngaji orang na kudu daek ka majelis taklim anak geh bakal nurutan nisbah eta orang oge selaku pemajikan wajib hormat hukumna ka salaki dek ngojek pakaian dasi dengan naon wajib make dasi ge saanu nyare kanan ulah giliran dek ondangan ulah giliran dek muludan ulah giliran dek pengajian karak rapi make bedak make bajuna baju gamis ai giliran es jeung salaki posta arsan buk ngereuwig LB kuntilanak mah
Aya sekali semit make out dan giliran salakina nyumpai cek salakina heuh jeung geugit malaria. Ulah gitu punya geus paginis Bandung geus sepuh nini geus pandangan urang teh pandangan tempo tuh alam nu bakal datang alam barjah urang geus boga bekal naon kusabab asup ka sorga mah lain ibadah urang lain ku salat urang lain ku amaliyah urang asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu. Ketika kita merasa ibadah urang geus rajin salat urang geus getol hayang ngandel ke urang masuk ke surga asana ibadah urang mah jang jauheun. Geus ibu-ibu nu geus sepuh ulah ngomean WA bae deuk ngawe saha ulah ngomean status WA bae deuk ngawe saha hati-hati. Kuari mah ban ibu-ibu nini kuari mah baru ka WA grupna Rojali rombongan jaga liar. Aya di grupna duda hau. Geus pandangan urang teh akhirat hadirin, pandangan di tempat urang bagi ibu bapak hadirin hadirat, tingali alam barjah, tingali alam kuburan, lamun ayeuna tiwanci ayeuna sepuh aya nini hadir di tempat ciri alamati sa'adah mautna bakal husnul khotimah. Begitupun cek Kanjeng Rasul nu katilu nyata awaladin sholihin yad'ulah anak nu bisa ngadoakeun ka ibu jeung bapak. Anak di pesantren magahan ngaji belajar ilmu Allah ketika di kobong teh anak maca sholawat padahal diususkeun maca sholawat tersebut pikeun ibu bapana teu diniatkeun khusus jeung ibu bapana di jero kubur ketika anak maca sholawat bisyari rabbi'in qad badanul a'la fayahabada bidakal himayu jalan amat masyarakat riba wa alus sawaqalu lahum marhaban ahla wa alus sawaqalu ketika anak maca sholawat kos itu maca tuturutan maca sholawat padahal tadi niatan pikeun kolot nanu aya di jero kubur padahal tadi suskeun pikeun kolot nanu geus beda alam jeung manehna tetep setiap kebaikan setiap kebagusan anak nu di kobong nu belajar ngaji nu belajar iqra nu belajar tuturutan padahal tadi niatan pikeun ibu bapana nu di jero kubur eta ibu bapana bakal dibere maghfirah jeung rahmat pinutu rahmat Allah kusabab doa tinu anak soleh bakal dirahmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Geus makana ibu bapak hadirin hadirat mendingan perawan neangan salaki mah mending santri mah bebas santri mah moal aya kepusing kilidna ya madahibu wajahilin jahilin talqahu marzuqa. Kamu akilin lihat orang-orang yang mempunyai pangkat jabatan rumah mewah imah bagus padahal pakai lobatan lobat ayat madahibu tapi dina pikirana tapi dina hatena rupek pujang baik Allah ketenangan batin tapi Allah merek wajahilin jahilin talqahu marzuqa. Jelema nu bodoh padahal teboga pangkat padahal teboga titel padahal teboga jabatan teboga pangkat naon tapi talqahu marzuqan hatena tenang hatena tentrem hatena adem sanajan hirup sayaya teboga harta teboga iman nu gedong tapi hatena dibere tentrem hatena dibere adem eta hakikatna jelema nu paling kaya teu ninggalkeun salat teu ninggalkeun ngaji hakikatna jelema talqahu marzuqan nu digawe nu di pabrik nu di sawah nu di kantor hakikatna mah nu ngarizkian mah Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala. Santri mau kapusi, santri manggas makana tipe ayam dah. Wah kejogo sanggup kami nyidu sarimi oh wadah begitu asla pakai gayung musola. China diminum serudut beri uyup giliran subuh. Aki-aki kena prank nuk misang cak aki-aki pen lato-lato aing panas amat udah orang nguruk sambal sarimi. Guys makanya hadirin hadirat cakang jeung Rasul tilu perkara engge di poe kiamat nu bakal disapatan jeung nu bakal diberi pertolongan nyaeta harita Kangjeng Rasul keur waktu dimi'rajkeun diberinya hukum malaikat Jibril tilu perkara. Hiji diberi cai nu putih na tibatan susu, nu amis tibatan madu, nu tiis tibatan salju. Cak Kangjeng Rasul lipan hadaya Jibril pikeun saha eta nyaeta pikeun umat-umat anjeun di yaumil kiamah nanti di akhir zaman nu ngalobakeun maca sholawat ke junjungan urang Nabi Agung Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi, ingin hati ceramah disambung apabila daya waktu terbatas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mun aya benerna semata-mata datang dari pituduh ya Allah. Mun aya salah semata-mata datang dari kabodohan yang hawa nafsu kaula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi